Para mitra kaum dangu sadaya, Jaka Labanda ngarasa bingung. Sebab manehna mangihan hiji kampung hiji desa. Harus kabeh pangeusi kampung na teu apa saha anu nyiptakeunana. Sebab maranehanana di desa eta nyemahna lain ka Allah, tapi nyemahna kana tatangkalan jeung kana peplakan. Palawija anu kumanehanana di dalahar. Sabab cek pikir manehanana palawija eta anu geus mere dahar, anu geus ngajadikeun tanaga manehna kuat, antarana pare jeung peplakan naonna anu manfaat kana diri manehanana. Daun sia tangkura kala ngaulang kawas kitu. Saha anu nyiptakeun maneh teh deuleuh? Kula diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Geus dibere naon maneh kudu nyiptakeun? Kula geus dibere kabagjaan. Dibere dahar. Diusikeun. Bisa hirup dibere nyawa. Sedangkeun ilaing lamun teu nyatu tetep modar deuleuh. Bener. Kula lamun teu dahar pasti paeh. Eta cek syariat. Lamun kula can waktuna paeh, can dicabut nyawa kula kudu bogana. Kajenting kumaha kula moal bisa paeh. Dah ngarang siana naon teh ha? Yang menang sorangan deuleuh. Mingat sia di kampung ieu. Montong coba-coba arek ngaganggu ka kampung ieu, ngaismeuan ka kampung ieu. Kula lain arek ngaismeuan ka kampung ieu. Tapi jelas kula karunya kapangeusi ieu kampung. Anu memang teu apal nanaon. Teu apal saha anu nyiptakeun urang, saha anu ngusik malikeun urang. Terus arek kumaha sia? Kula saeutik boga ilmu. Kudu dimanfaatkeun. Ku jalan nyebarkeun ieu ilmu kula. Ilmu naon sia teh nu disebarkeun ka aing deuleuh? Di dieu rahayat kabeh geus teu butuh naon-naon deuleuh. Hirupna geus tenang. Sumembahna geus puguh. Tatanen, palawija, kebon-kebonan, pelak-pelakan kabeh oge eueuh anu goreng di dieu mah alus. Tapi tetap kula ngarasa dosa. Lamun temah kula nyaho di ieu tempat, di ieu daerah, eueuh anu ngabejaan tur kura sorangan teu daek ngabejaan ka andika sakabeh ka mamang-mamang rahayat di ieu pitempatan. Ngarasa dosa kunaon? Sabab kula ngarasa boga ilmu sanajan teu hade, sanajan teu loba. Tapi kula ku guru kula diwajibkeun kudu ngabejaan jalma anu teu nyaho, nungtun jalma anu kapihung. Nah aing kapihung gitu. Sarua jeung kapihung lamun kieu carana mah. Wah, kurang ajar sia. Aing saumur-umur ti uyut ti buyut ti luhur aing geus nyembah anu ngaranna tatanen. Gangguan ti ditu ti dieu. Ayeuna kari-kari sia arek nyeun kalakuan kawas kieu ngahalang-halang kana sesembahan kula, arek ngaismeuan karahayat di dieu, arek ngajak kanu lain biasana hartina nangtang kadewek.
Ya, bisi teu apal sia. Kula tua kampung di pitempatan ngaran kula Karmedi. Karmedi. Bener. Aing teu tarima lamun temah sia ikut-ikutan pipilueun arek nyieun kaonaran di kampung. Kula rek lain rek nyieun kaonaran. Tapi kula jelas arek ngabejaan. Ngabejaan. Buja beja di dia mah. Sakabehanana nu perlu dibejaan. Tapi kula perlu ngabejaan Andika. Lamun kitu hartina ilaing kudu tarung patutunggalan jeung dewek euy. Yeuh, kaluarkeun sia teh hayang nyaho aing. Bejana tadi siang ngomong diusik malikeun ku Allah. Dibere nanaon ku Allah. Cikan hayang nyaho kaluarkeun siapa ngarti sia kawas kumaha. Hayang nyaho aing ye. Ulah sombong kitu kidulur. Kasombongan Andika anu bakal jadi mebermelit ka diri Andika sorangan. Wah, ngomong si atok-atokan pinter deun. Yo rasakeun curelat jeung. Eta jalma tua kampung anu ngaran Karmedi. Sakolebat harita nyerang ka Jaka Labanda anu keur nangtung mancu dina tangtunganana bari neuteup seukeut ka Ki Karmedi. Barang harita peureub Ki Karmedi arek nepi kana pelebah beungeut Jaka Labanda anu nangtung mancuh tur nampe. Aneh bin ajaib harita peureub jojol serangan ti Ki Karmedi harita lir ibarat aya nu ngabendung. Harita nangtung mancuh teu usik teu malik peureupna ngacung kira-kira sajengkal jarakna tina beungeut Jaka Labanda. Aneh. Ki Karmedi anu narik leungeunna sama sakali teu bisa, ngadorongkeun oge teu bisa. Jaka Labanda harita seuring ngahehe. Sing sok hayang nyaho kakuatan tina dahareun teh sesembahan tina kacang teh cobaan pikeun ngagerakeun leungeun. Nah geuning kurang ajar digubakeun aing sia teh. Teu dikukumahakeun ka panyaho sorangan. Anjeun anu narajang, anjeun anu teu laju. Cenah tadi kapanan kula ngabejaan. Kasombongan anjeun anu bakal mebermelit ka diri sorangan ayeuna kabuktian. Urang ajar setan ala sia pasti sia ngebogan ilmu hitam dulu. Ilmu hitam ilmu naon? Kula teu ngabogaan naon. Kula saukur muntang kanu maha kawasa Sang Hyang Dumamparan Allah Aja wa Jalla anu nyiptakeun urang. Wah, kurang ajar sia. Aduh. Beuki lila digerakeun, awakna beuki capek. Semakin ngagerakeun awakna makin kakuras tanagana. Beuki lila rumpuyuk awak tua kampung anu ngaran Karmedi sabada harita leuleus lir ibarat kapas anu kaibunan. Bro, harita nyuuh dina taneuh awakna siga eueuh tulangan. Harita ngalumuk atuh puguh we. Si Mamang anu opatan jeung baladna Ki Karmedi anu tadi nyerang tur noong. Molohok sabada harita ningali ka Ki Karmedi anu ngalumuyuk. Awakna leuleus jelas ek teu kitu kumaha ngagunakeun aci bayu lumpuh anu digunakeun ku Jaka Labanda. Warisan tilu jadi bapana geus jelas pada apal sing saha-saha anu ngagunakeun
aji bayu lumpuh serangan naon wae serangan kumaha wae moal nepi kana awakna anu dibarengan ku ajian lembu sakilan sajengkal jarakna pereup atawa pakarkas bakal mental tur moal ngagores kana kulit setik oge. Ningali kaayaan kitu si Mamang anu tadi di pos ronda ungut-ungutan. Punten Aden. Dupi Aden teh nu saleresna teh ieu teh naha leres? Putrana putrana nya kula anakna Rajah Kalarasa. Keur naon kula ngabohong? Aduh Aden. Janten kedah kumaha atuh ieu teh urang teh di dieu teh. Di kampung ieu teh. Mang. Kula moal arek maksa kana kahayang Mamang. Ngan kula sakadar ngabejaan. Mamang teh geus jalan salah. Nyembah kanu lain semaheunana. Mamang lamun eudeuh ti mimiti ayeuna tuturkeun jejak Rasulullah nya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta rasul ulang nabi di akhir zaman. Teras Mamang kedah kumaha tuh? Mang, tapi punten sate acana. Abdi anu ngagem agama Islam kur tiasa ngawartosan tur ngajak ka Mamang. Tapi lain hartina abdi maksa tur maksakeun kahayang. Ampun paralun. Di Islam ada aya paksaan. Pami Mamang we hoyong salamat dunya sinareng akhirat. Yuk urang lebet sasarengan nyaetana ka agama Islam. Carana gampil. Setiap orang Islam dikenahkeun suci tina kotoran-kotoran. Maksudna Mamang disepitan. Tah, pami Mamang tos disepitan, hartina Mamang tos bersih. Kantun ngabersihkeunana deui, Mamang maca 2 kalimat syahadat pikeun nuju lebetna ka agama Islam. Janten Mamang teh lebet agama Islam, sumuhun. Engke saatosna lebet ka agama Islam aya ajaran-ajaran Islam anu kedah kurang dilakukeun tur dilaksanakeun nu disebatna wajib. Naon teh? Pami urang Islam mah tangtosna salat, puasa. Rukun Islam anu 5. Naon wae teh? Di antawisna persyaratanana di urang Islam mah nyaetana kahiji macakeun 2 kalimat syahadat. Kaduana nyata ngalaksanakeun salat, katiluna zakat, kaopatna puasa, kalimana nyaeta munga haji kanggo jalmi-jalmi anu mampu pikeun angkat ka Mekah. Gitu. Oh, janten Mamang teh kedah salat. Satu acan salat teh Mamang teh kedah maoskeun heula. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eta teh nu disebat? Ieu teh nu disebat 2 kalimat syahadat. Gitu. Kumaha? Duh, terasa tosna lebet ke agama Islam Mamang kumahanya. Nah Mamang bakal beunghar. Tergantung Mamang.
margi di urang Islam sok aya disebatkeun pati jodoh bagja cilaka sanes urang anu ngatur mang sadayana diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sabangsa ning manusia makhluk di alam dunia teu aya nu terang iraha urang bakal dicabut nyawa. Urang buat teuing keur salat, urang buat teuing keur ngalakukeun goreng, buat teuing urang keur ngobrol keur di kebon atawa di mana wae, buat teuing urang ditajong ujug-ujug guprak terus maot. Teu tiasa aya nu nangtukeun dina perihal eta mang. Oh gitu. Duh, panginten mamang kerabadanten sareng keluargi mamang panginten. Nya eta mah teh langkung mamang. Mamang sebagai kepala keluarga panginten. Anu tangtos nak ngiring tanggal walar dina sagala rupina. Mohon ke ari Aden pada teras angkat ka mana tuh pami mamang lebet ka agama Islam saha nu bade ngawarah di ieu pitempatan. Insyaallah mang abdi baris aya di daerah dieu salagi mamang sareng warga nu sanesna hoyong lebet tur diajar ilmu-ilmu keagamaan di antawisna agama Islam. Duh, mamang asa hoyong, alhamdulillah. Kira-kira mamang tiasa lebet pada iraha wae. Langkung sae langkung enggal langkung sae mang. Oh kitu, sumuhun. Ari ieu atuh kumaha eta tua kampung? Gampil. Perkawis tua kampung ke urang taros. Harita jakala banda ngadeuketan tua kampung anu ngagoler bari kucap kiceup. Awakna leuleus teu bisa digerakeun sama sakali. Ibarat kapas anu kaibunan. Kabeunangan ku aji banyu lumpuh anu memang digunakeun ku jaka teueuh ilmu warisan nyaeta tinu jadi bapana Raja Kalarasa. Sanggeus deukeut jakala banda harita nu saterusna dongko di hareupeun tua kampung. Pok jakala banda harita ngomong. Tua kampung, hampura. Lain kula tega, lain kula jajagoanan. Dabongan anjeun tadi oge kula geus ngawanti-wanti. Jalma sombong bakal kabeunangan tur bakal meulit meubeur meulit ka diri sorangan kasombonganana. Kabuktian. Make jeung hitut sagala deh. Jadah, aduh. Rada bau bangke berit tuh. Tua kampung. Ayeuna anjeun rek kumaha lamun geus kieu? Lamun bener si laing agamana Islam sesembahanana Allah. Lah ilaing bisa nyageurkeun kula. Insyaallah. Pami Allah ngijinkeun dina detik ayeuna oge anjeun bakal cager. Cik, aduh kula cageurkeun. Lamun kula memang cager dina waktu ayeuna. Kula janji sakabe pangeussi lemur ieu ampura aduh mendut ya teu naon goblok rada boha hasim kieu hitu teh ya kumaha kula janji lamun anjeun bisa
nyagerkeun kula dina waktu ayeuna keneh. Kula baris mawa rahayat kula nu aya di desa ieu nyaeta dunggaran Kampung Picung. Kula janji bakal mawa rahayat kula asup agama anjeun. Anjeun janji. Kula janji moal luncat mulang. Kula sumpah eueuh dasarna kula kudu luncat mulang pegat tina tali gadang. Har lamun kitu mah detik ayeuna keneh anjeun bakal cager sabihara-bihari deui. Harita jakala banda ngintreuk kana pelebah cangkeng eta jelema grubug. Tua kampung sabada hari tengah grubug. Nu saterusna tua kampung molotot lantaran tetela awakna geus teu karasa leuleus atawa kitu jeung kieuna. Ke kahakula geus cager ieu. Anjeun geus cager. Insyaallah anjeun geus cager. Tapi kumaha jeung janji anjeun? Heh. Kula masih keneh boga pamenta. Ongkoh cenah moal arek luncat mulang. Moal arek pegat tali kolor. Moal pegat tali gadang. Tapi geuning buktina anjeun masih kena boga kahayang. Jelas. Sabab aya kaganjilan euy anu katempo ku dewek ieu. Kaganjilan. Memang bener. Biasana nu sok ngalakukeun kawas kararieu teh anu ngabogaan ilmu sihir. Supaya dipercaya ku jalma rea ngalakukeun we hal-hal kawas cikene ngalileuskeun ka dewek bisa dicagerkeun deui, bisa-bisa si lain jadi dukun deuleun. Harese memang jeung jelema mah hese dipercayaana. Terus janji anjeun anu bieu anu cikeneh diucapkeun kumaha? Ya dengekeun aya paribasana. Janji teh mangrupakeun hutang. Bener. Jadi sing saha anu boga hutang kumaha? Bayar ku janji. Tah dewek bieu geus nu naikeunana kapanan? Maksudna apanan? Hutang teh janji teh hutang. Heeh. Dewek tadi janji ka lain hartina janji teh kudu dibayar, kudu ditepati. Benar. Lamun janji eta hutang hartina setiap boga hutang bayar ku janji lunas. Aduh jadi lieur ya ngomong jeung cucungi kawas kieu mah. Jadi kumaha anu sabenerna ieu teh? Dengekeun budak ngora. Dewek masih can percaya kana kamampuan Andika. Memang dewek ngaku eleh hebat ilmu Andika bisa ngalumpuhkeun dewek. Tapi ceuk rasa ilmu Andika teh lain ilmu nuti Allah. Nah bisa gitu. Sabab jeung rasa dewek jalma anu ngabogaan ilmu sihir tenung teluh anu model kitu anu bisa nyageurkeun sakotret kayu api kawas cikeneh. Teu bisa kitu. Nah sabab dewek ulah teu rumasa boga ilmu sihir.
Aina mah kieu we ceuk ilaing mana nu paling hebat naonana ye dewek boga kaulinan dewek boga babaturan jalma sakti imahna tuh di ditu ayo urang sampeurkeun jangan buktikeun dewek bisa milu ka ilaing eta hanteuna manehna jalma hebat anu kacida pisan hebatna kula pasti nuturkeun kana naon kahayang anjeun tapi hiji syaratna naon lamun dewek nempo ilaing teu mampu ngalawan eta babaturan dewek hartina ilaing kudu nyingkah jauh di kampung ieu. Oh jadi kula teh kudu tarung lain kudu tarung marebutkeun naon lain kudu tarung fisik pagedukan kawas tadi lain tapi ieu mah tarung ngaliwatan tanaga jero masing-masing ilmu kasakten kemampuan ti masing-masing. Oh jadi kudu kumaha engke we di ditu urang buktikeun we lah hayu ayeuna mah yeuh barudak hayu milu ka dewek euy bring atuh sararea harita sedengkeun Jakala Banda teu talaang ke Jakala Banda anu memang notabene panasaran naon anu rek dilakukeun ku tua kampung ka dirina jeung ditepungkeun jeung babaturan tua kampung anu bejana memang sakti gagah kacida tekung silila tua kampung harita nepi ka hiji imah eta imah teh mangrupakeun imah panggung anu gede sanggeus nangtung di buruanana tua kampung harita uluk salam menitarik nakaranan sampurasun rampes dedeng ya teh si Karmedi memang kula Kang ieu kula mawa tamu Kang tamu kula geus jaho saha eta tamu tuh dengekeun ku anjeun budak ngora encan naon-naon geus apal yen ilaing teh geus kanyahoan hebat ceuk Jakala Banda bari ungut ngaku kana kehebatan eta jalma manehna encan papanggih tapi geus apal ka dirina anu bakal datang ka dinya bagea Jakala Banda kula geus apal saha anjeun asal karang pamidangan ti mana umur sabaraha Jakala Banda harita keruh anjeun saha kula anu ngaran Kibarabi kula anu ngaran Kibarabi bagea anjeun geus datang ka ieu pitempatan nu sabenerna kula geus lila hayang apal tur padu hareupan jeung anjeun tapi memang waktuna ayeuna geus ditangtukeun urang kudu pak tepang di dieu curilat cenah eta jalma teh jol-jol nyampak geus aya di hareupeun Jakala Banda teuing ti mana jalana anu tadi kadenge aya di jero imah ayeuna nyaho-nyaho geus aya di hareupeun Jakala Banda Jakala Banda kur tiba imut ngagelenyuk saeutik oge teu boga rasa gimir sanajan jalma-jalma anu ngariung aya di dinya beuki lila beuki namahan nu antukna rob eta jalma urang kampung teh dararatang ka dinya beja pabeja-beja yen aya jalma anyar pinangih budak ngora anu mawa agama na nyaeta agama Islam tur arek ngaganggu cenah ka kampung eta anu teuing naon agama na jelas sararea ge eueuh nu apal naon eta agama ngan anu jelas mah nya nyembahna teh nyaetana
kana tatangkalan jeung kana tatanen. Anjeun anu ngaran Barabi. Bener kula Barabi. Anjeun bejana ngabogaan aji kasakten anu hebat. Sakabeh manusia di urang dieu geus apal saha ari Ki Barabi. Ayeuna kula dibawa ka dieu ku tua kampung. Maksud tua kampung mawa kula ka dieu arek naon? Budak ngora. Anjeun dibawa ka dieu teh kahiji kudu ngabuktikeun yen anjeun cenah tadi ngabogaan ilmu Allah. Sedangkeun Ki Barabi anu ngabogaan ilmu alam, ilmu anu meunang tatapa sakumaha hebatna kemampuan anjeun, nah mampu atawa henteu na, tapi ieu lain ku jalan tarung nu kasebutkeun tadi silih teungeul silih babuk, tapi kudu ngaluarkeun kemampuan masing-masing. Di antarana naon anu bisa ku anjeun dilakukeun, lakukeun. Jaka labana kerung, naon anu kumanehna kudu dilakukeun dina waktu harita? Cakakak Ki Barabi haritanya kakak. Tetela kalah ka molohok jika simet pare eta panon hejo. Dewek boga kaulinan jang ilaing ceuk Ki Barabi harita bari nunjuk ka luhur ret jakala banda ngareret. Reretna jakala banda dituturkeun ku palawarga oge anu ngareret. Katingali di luhur ku jakala banda aya hiji cahaya. Eta cahaya beuki lila beuki gede ngageburna dinahan luhur tangkal. Nu antukna eta cahaya teh muter di luhur. Barang geus muter kitu jangelek eta cahaya ngajangelek jadi hiji manuk anu kacida gedena. Nu saterusna turun nutup clek entrep dina pigelang leungeun anu geus disiapkeun di handap. Nya eta pigelang leungeun Ki Barabi. Eta manuk teh jiga nu alutna keranan. Ki Barabi harita neuteup ka jaka labanda anu keur neuteup kana eta manuk. Deuleu kumaneh ieu manuk ciptaan, nah ilaing bisa nyiptakeun anu sarua? Jakala banda harita imut ngagelenyuk. Kula tangtu moal nyiptakeun anu sarua. Coba eta hibarkeun manuk teh. Keur naon? Pokona mah hibarkeun we eta manuk teh. Jakala banda neuteup ka eta manuk. Manuk jika nu ngarti diteuteup ku jakala banda, geleber eta manuk sanajan teu dihibarkeun ku nu bogana nyaeta Ki Barabi. Ki Barabi jeung sakabehna harita bengong. Manuk kibar harita celek entrep dina tangkal. Sedengkeun jakala banda harita nunjuk eta manuk make curugna. Teuing naon anu di papatkeunana sabab katingali jakala banda umat komat kamit. Nu saterusna kleper eta manuk kekeleperan siga anu panas awakna. Manuk sapada harita gigisik tur kuliat ciga anu boga kanyeri sakabeh nu aya di handap harita neuteup ka asup Ki Barabi anu kerung. Beuki lila eta manuk beuki depa nu anturna purucut eta manuk teh nogan
nepi ka sabaraha hiji eta nogna ngan aneh eta nog teh teu daekeun lagrag ninggang kana lemah. Jakala banda harita ngagupayan eta nog hiji eta nog datang kana leungeun jakala banda anu karasa masih keneh haneut nu kaluar tina awak eta manuk. Jakala banda ngasongkeun eta nog, ieu nog manuk Andika teh tetela geuning lain jago tapi sigahna jalu teh geuningan bikang ieu buktina nogan. Wah bener-bener anjeun boga sihir ieu mah. Rahayat urang dieu ieu jalema teh tukang sihir deuleu. Manuk aing jalu disulap jadi bikang bisa nogan deuleu. Tah ieu bisi teu percaya mah ieu nogna. Jakala banda harita pok ngomong, Kibarabi, anjeun anu geus pangheulana nyieun manuk tina cahaya. Nah eta ge lain sihir. Kula yakin eta manuk teh mangrupakeun sihir. Cik hayang nyaho kumaha carana anjeun ieu ngahakan atanapi ngaleungitkeun ieu anak nog manuk anu sakitu lobana ieu aya kana 10 sikina. Harita Kibarabi seuri ulah somong sia deuleu. Ieu manuk bakal jadi ieu nog teh bakal jadi para orai deuleu. Ceuk Kila banda harita bari ngebutkeun leungeun. Barang dikebutkeun harita pluk aya orai anu sakitu gedena kira-kira sagede bitis, rungkar ringkel. Eta orai teh mangrupakeun orai anu kacida galakna anu terkenal mangrupakeun orai sinuk anu kacida galakna. Eta orai ngageboy ngadeuketan kana nog anu dijarkeun dina palebadam paleungeuna Kibarabai. Orai harita nyaplukan eta nog anu dina leungeunna Kibarabai anu ditanggeuy ku dua leungeunna. Nepi ka eta nog teh beak teu nyesa hiji-hiji acan. Kibarabai harita seuri gagak ningali ka jaka teureu atanapi ka jakala banda anu keur neuteub seukeut ka manehanana. La banda rek naon deui nu dilakukeun ku anjeun sangeus kieu gampang. Orai anjeun orai teh orai jadi-jadian ka dieu ceuk jakala banda harita ngagupayan kana orai. Orai dak dumadak ngageboy ngadeuketan ka jakala banda. Sanggeus deukeut ka jakala banda eta orai teh langsung ngaringkel terus lelan letahna. Sedangkeun Kibarabi kerung ceuk pikirna orai ciptaanana moal taluk ka batur tapi talukna kana nyiptakeunana kaasup ka dirina. Orai anjeun geus diperalat ku eta jalma. Utahkeun deui eta nog tur sileungleuman ku anjeun nepi ka kaluar anakna. Netes kaluar anak. Eta orai harita ngagugu kana naon parentahna di jakala banda. Orai harita ngaborolokeun nogna nu geus asup kana pelebah beuteungna nepi ka jumlahna anger 10. Sanggeus eta nog murudul ringkel eta orai ngaringkelan nog anu ngagunuk aya 10na. Sakabeh jalma anu didinya kabeh neuteub kana kalakuan eta orai. Kibarabi sabaraha harita pias awakna sabab orai bisa diparentah ku jakala banda. Sedangkeun ku dirina oge eta orai teh mangrupakeun orai jadi-jadian hese pisan diparentahna. Sanajan taluk ka dirina tapi tetep eta orai teh kasebut orai ngabangkang. Tapi
Kujakalabana eta orai teh mani manut nakranan heuleut sabara waktu orai anu ngaringkelan eta enog teh kadenge ting cariak dina beuteung eta orai orai karunya ulah didedetkeun teuing eta anak hayam geuningan manikot geus ting cariak kitu hade anak manuk ayeuna jadi anak hayam yeuh ceuk Jakalabanda harita bari ngareret ka Kibarabi harita nu nangtung matung manehna beureum beungeutna asa era lantaran jelas pangarti manehanana encan cukup nepi ka dinya tapi Jakalabanda geus nepi ka neteskeun eta ora eta enog nepi ka enog teh jadi anakan atanapi kalaluar anak hayam Labada hebat sihir Andika benar-benar hebat anjeun kita tadi nyebutkeun sihir jeung sihirna ieu orai teh lain sihir anjeun anu disebutkeun sihir teh hiji alat anu memang bisa diciptakeun ku anjeun jadi naon wae sakahayang anjeun kasup ieu orai anu dijieunna tina iteuk anjeun anu disimpen dina tokong anjeun tadi gebeg Kibarabi hari tengah gebeg sabab memang benar manehna nyokot iteuk anu teu katingali ku sararaya dicabut tina tonggongna pikeun dijadikeun orai anu sok biasa jadi andalan manehanana saja bading pikeun nyingsieunan teh oge jang nandasa para jalma-jalma warga-warga anu memang ngabangkang ka dirina. Nah eta lain sihir di dieu saha nu boga sihir anjeun atawa kulit lamun anjeun teu boga sihir coba parentahkeun eta orai sak kahayang Andika marentahkeun eta orai alas ya setan make jeung teu ngaku sagala boga sihir kula tangtu moal ngaku sabab kula ngagunakeun ilmu Allah ilmu diajarkeun ku kiai-kiai terus ayeuna kieu parentahkeun eta orai sakahayang anjeun Kibarabi harita neuteup ka eta orai anu celenge dihareupeun manehanana panon orai anu beureum harita katingali ciga-ciga anu rek nyerang ka Kibarabi pok Kibarabi harita ku sorahan daruan barit nunjuk orai ala tu manuk anu aya dina tangkal kai eta orai ngadon kuda gideg sirahna orai kunaon sia make jeung kuda gideg kawas kitu deuleun ala itu manuk hakan ku sia nepi ka beak orai kuda gideg deui samalah ayeuna celenggeuna beuki jangkung sedengkeun Kibarabi reuwas orai teu daek kagugu ka dirina Barabi anjeun arek ngalawan kana ciptaan anjeun sorangan orai geus ngabantah kana naon ka jalma anu nyiptakeunana sedengkeun anu nyiptakeunana ngarasa geueung tur geueuman sedengkeun kula can pernah ngabantah kanu nyiptakeun kula nyatana Allah Azza wa Jalla dina ngabantahna oge kula loba kasieun sabab kula rumasa diciptakeun ku Allah dibere itu dibere ieu dibere kanikmatan nikmat lahir nikmat batin nikmat dunya wa make jeung dakwah reubeun aing memang tugas kula dakwah
dihareupeun jalma-jalma anu can nyaho. Contona ilaing. Terus ayeuna kumaha? Buktikeun saha di dieu na boga sihir. Ayeuna urang buka tur lamun eta jalma ngabogaan sihir, kula bakal bisa ningali kawas kumaha jirim sabenerna jalma anu ngabogaan sihir. Gebeg Kibarabi sabada hari tengah gebeg panonna molotot, Jakala Banda ulah coba-coba neangan gara-gara jeung kula teu neangan gara-gara ngan kulantaran anjeun anu nuduh jeung nuduh terus ka kula ngagunakeun ilmu sihir, tangtu kula moal cicingeun tur bakal ngalawan saha di antarana di dieu urang anu ngabogaan ilmu sihir, anjeun atawa kula. Coba buktikeun sia teh kawas kumaha. Coba urang buktikeun. Orai anjeun balik kana wujud anjeun di mana tadi anjeun samemehna mangrupakeun iteuk tongkat anu dipake ku Kibarabi. Eta sakiceub orai anu tadi keur neuteub seukeut ka Kibarabi bari nangtung, dak dumadak eta orai leungit cirimna ilang tanpa karana kepruk katingali aya iteuk anu ngagoler kira-kira panjangna sameter. Kibarabi sapada harita ngahulang tur pias lantaran ilmu sihirna kapanggih nyaeta nyiptakeun orai anu tina iteuk. Jelas eta kaunggulan keur Jakala Banda. Pok Jakala Banda harita leumpang ngomong bari leumpang nyampeurkeun kana itu. Barabi ayeuna kula geus ngabuktikeun saha di antara urang anu ngabogaan sihir. Jelas tina awalna ieu iteuk detik ayeuna anjeun geus moal boga di sihir, sabab sihir geus moal daek deui cicing dina diri anjeun anu sarakah. Eta iteuk teh sapada harita dibabukeun kana taneuh, dak dumadak taneuh lir ibarat anu beulah brak. Sapada harita seor angin dak dumadak harita gede tangkal kain aya didinya ting pelenod katingali. Jalma anu aya di dinya nu ngariung beuki loba wae lir ibarat nongton acara nyingrai sabada harita sieun pada sieun asup kana beulah taneuh anu memang jero katingalina. Sedengkeun Kibarabi sabada harita pias Kibarabi sabada harita ngageter awakna karasa asa panas tu renyem. Waduh, ambon. Kibarabi sabada harita kokoceakan awakna geretemean gagaro ti luhur nepi ka handap, ti handap nepi ka luhur bari jungkir jumpalik. Karasa awakna asa renyem tur panas. Beuki lila awakna beuki melepuh ledug. Aya haseup warna bodas anu ngagulung kana awakna Kibarabi. Eta haseup teh dak dumadak muter sabada harita beuki lila haseup teh beuki ipis nu akhirna les eta haseup ngiles jangelek cirim Kibarabi anu ngajangelek ayeuna anu geus nangkarak bengkang teu inget ti bumi alam. Awakna leuleus tur lungse sabada harita tulang-tulangna asa lalempuk. Jakala Banda ningali kaayaan kawas kitu pok ngomong ka tua kampung. Tua kampung, kumaha ayeuna kaayaan geus kieu? Naha janji anjeun bisa ditunaikeun? Kula jelas nagih janji anjeun we. Lain hartina kula maksa tapi ieu kabeh kur tibah janji anjeun. Anjeun anu geus tadi janji
bakal milu tur manut ka kula karena naon ajaran kula. Ayeuna kuring nagih. Aduh, Aden, mamang ti detik ayeuna nepi ka kaharepna naon anu tadi dijanjikeun jelas ayeuna tos katingali di antara Aden jeung Ki Barabi saha anu pangunggulna tur saha anu ngabogaan ilmu sihir. Mamang memang tos terang saha anu ngabogaan ilmu sihir. Ayeuna mamang rumaos tunduk ka Raden bade ngiring kana ajaran Raden nyaetana ajaran Islam anu sakumaha ku Raden diguamkeun. Alhamdulillah. Tapi satu acana mamang satu acana lebat mamang bade ngajak ieu warga-warga supaya sararea lebet sasarengan lebet kana ageman Raden ajaran agama Islam. Alhamdulillah pami kitu mah. Mangga. Sanggeus kitu tua kampung harita ngareret kasebudeureunana anu mana rahayat katingalikeun neuteup ka dirina naon tanya-tanya jeung babaturanana aya naon jeung naon anu ngajadikeun tua kampung rek pindah ajaran. Tua kampung harita ngagorowok menit tarikna karanan ngajelaskeun dirina rek pindah ageman pindah ajaran kana ajaran Islam anu samemehna manehanana teu boga agama anu disebutkeun tukang nyembah kana tatanen lantaran ceuk pikirna pepelakan manehanana anu didahar ku manehanana eta anu ngajadikeun dirina kuat. Eta pepelakan ku manehanana dianggap sesembahan manehanana. Sanggeus sakabehna dijelaskeun ku Jaka Labanda manehna ngarti sakabehna masyarakat oge ngarti detail ngajelaskeunana nu antukna dina poe harita. Sakabeh warga di kampung Cipicung teu budak teu lalaki kabeh ngucapkeun dua kalimat syahadat bari nunduk tur patuh ka Jaka Labanda sakumaha parentah Jaka Labanda. Nu antukna sakabeh urang kampung eta teh geus resmi ngajadikeun kampung anu tadina lir ibarat kuburan sanajan loba jalma. Sanggeus datang Jaka Labanda ngamalkeun ajaran-ajaranana di kampung eta.